Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda pikeun kelas genep di SD Islam Sahabat Ilmu. Ayeuna urang diajar ngeunaan kalimah parentah. Yuk urang sami-sami dangukeun. Kalimah parentah atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat perintah. Kalimah anu marentah jalma lian sangkan milampah pagawean nu diparentahkeun. Kalimat yang memerintahkan orang lain supaya melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Kalimah perintah ini ada bermacam-macam. Rupa-rupa kalimah parentah. Yang pertama, kalimah panitah, pangjurung, atau kalimat menyuruh. Adek segera sekolah. Yang kedua, kalimah pamenta atau kalimat permintaan. Mah nyuhunkeun cai. Mah saya minta air. Lalu yang ketiga, kalimah pangarep-ngarep atau kalimat pengharapan. Mudah-mudahan hujanna gancang raat. Semoga hujannya lekas reda. Yang keempat, kalimah pangajak atau kalimat ajakan. Mangga kalebet Pak, silakan masuk ke dalam Pak. Dan yang kelima, kalimah panyarek atau kalimat larangan. Ulah dianggo pulpen eta mah bocor. Jangan dipakai pulpen itu bocor. Demikian pelajaran bahasa Sunda kali ini. Gampil ya, gampang pelajaran bahasa Sunda kali ini. Hatur nuhun, terima kasih sudah belajar bersama.